Deng, kieu ye, ai teu boga duit teh ngasakan jengkol we, jengkol. Bari beas, beak. Apa urang nginjem itu ka batur euy. Heueuh urang naik nginjem we ka batur suga meunang. Ya aing kudu rusuh rusuhan kieu mah. Tapi aing rusuh we naon nya? Laek rusuhanna pokona mah euy. Dok, mana dok? Rusuh. Lah rusuh kumaha atuh maneh teh sigasan orang sibuk padahal nganggur gen. Ih, tugenan puguh nganggur mah eta mah heueuh pan aing mah rusuh we. Pokona mah rusuh we, ka mana nama da rusuh pokona mah. Kalau atuh da ulah rusuh ye orang boga beja ye. Pinjam dulu 100, Dok. Pinjam dulu 100. Pan heueuh tadi teh mana teh ngomong ka aing teh nganggur. Ih, dan aing pan sarua teu boga duit lah aing mah rusuh pokona ye. Tong udah ge mah rusuh. Ih, ai si kido sugan teh ek merean nginjem jama teh. Ah, urang neangan we kanu sejen. Ieu teh nu meuseuh bata teh eueuh wae geuning nya. Ieu teh bata teh geus loba, nu meuseuh can aya we datang. Deng atuh ulah gulunduk wae da rezeki momal ka mana ieu. Nyapa naik ka dieu nama da rezeki momal ka mana? Tapi pan ieu bata mah geus gararing kieu ye. Bisa kalamu bah. Boro-boro bata garing, waos genan garing mun nyares wae mah. Ari apal wawas garing macik atuh pangandamelkeun kopi. Kebeneran pisan ye. Mun tuh antosan sakdap abi bade ka warung heula. Duh, solehna pamajikan aing karek sapoe nikah ge. Ka mana I? Iya, urang rek ka warung, maneh rek ka mana? Lagian maneh ka warung leumpang I, pan biasana masok na motor. Lah biasa we urang mah kieu leumpangan ka mana-mana ieu. Aya ieu motor mah diimangan ieu teh keur ieu we keur maturan salaki di Tobong Bata. Oh heuh tuh danya maneh mah panganten anyar jadi babarengan terus abring-abringan. Ya urang teh boga beja ka maneh ya gara dieu. Minjem 100 I. Boro-boro nginjemkeun duit hutang kurut hajat ge can kabalayar. Ah tuh I pira 100 aya geran I gowatnya I 100. Lah geus we urang mae ka warung rusuh ieu salaki nungguan ieu nyen kopi. Cih, teu si Kido, teu si Ai saruana we bararuit. Si Ai sakitu tas hajat ge nginjemkeun 100 maneh hese. Ih, eta jama eta wase mun butuh ka aing. Tah cek aing ge euy. Di Tobong Bata teh aya euy si Beo. Tapi kada nama yuk bata geus gararing teh tos menang meuleum. Pasti aya kopi-kopieun mah euy. Sampeurkeun euy. Bel. Cager. Ah, katempona we pieu ye. Ikna beli ka dieu cengar-cengir gitu. Ieu teh wah kopi-kopi acan deh. Biasa di mana nih sok tebadahareun. Aing ka dieu teh aduh. Mentareun sacicip maning. Duh. Garing di korok. Nah, cek aing curiga maneh ka dieu mah. Oh, tuh dieu kula keur meuli kopi na masuk lah, ngagoler we ye. Aing diuk di mana sakitu tanda hungkul. Ah, tinggal goler sok. Aing teh geus mandi ieu teh. Tinggal dieu. Iya kopina. Ih, lilana meuli kopi. Ieu meuli kopi sabaraha? Kan hiji, Dok. Kan hiji heueuh. Aing nganas ngadaguan lila-lila di dieu. Kopi lah kuraku sih ya aing ngeukeun ditu lah. Tadi balik nangis saya. Kopina cang di bumi we ada abi lapar. Oh, atuh ayo. Indung kamananya kita tadi wenyangan indung kamananya mending we ih nggak ya kamana indung kita tadi di teteangan meni eueuh Duh, aya tujuan. Rencana rute isu jogging kudu ka mananya? Geus bosen sekitaran Sukadana mah. Sorangan rute anyar atuh ka mana? Atuh jogging ka mananya euy?
Jauh teuing dra mana mah nu deket genan ngungah ngeh nu jauh. Karena ya tamanu anyar nih Jon, cuang kadinya we atuh isuk mah. Taman anyar di mana? Sa orang tengah dengi. Ari ayam hayu tuh juga itu sugan batur tuh awe gitu. Yes. Ya bisa tuh isuk macam kadinya we ruteuna lah. Bari nempuan. Cih, itu teh siga kajun yang si kaslay. Sigana da lalaki kitu mah hade di olo euy. Ajaranna urang injem kadinya ah. Satu lah. Tengah di Abang-abangku sedang apa kalian di sini? Naon tuh? Duh ngejat aing mah. Arek kumaha yo? Biasa nih keur nyantai ya keur ngobrol panjang lebar. Teng je urang teh nyamperkeun ka dieu teh pinjam duit, urang di imah geus eueuh beas-beas acar. Uju-uju ka dieu teh me pinjem duit euy. Sawadulna muka nama. Mana ieu? Ieu teh aya tapi eueuh duit teh. Kayak lah mangke. Gelis-gelis pinjem duit. Gua aing sarua teu boga. Tuh aing duit di mana tuh, Neng? Urang genan bayareun teh, imah bayareun. Terus listrik bayareun. Harga diri ge asal kudu dibayarkeun. Oh. Neng urang ge sarua euy loba bayareun tah jiga jama eta. Teu boga urang ge pan. Si eta tah sigana manu baju abu nu beudang di olo mah euy. Deng atuh ieu 100 we isukan dibayar bener imah dibayar ayeuna ye geuat butuh karunya tuh budake can dahar saminggu. Duh aing dirayu kieu mah. Sekolah teu kuat ya saya keluluh. Gitu. Teka kodok. Ya tuh Neng. Aya 100 mah aya. Nuhun atuh nya bek meh saudara beas punten. Cih, lain mana ini loba duit? Ih aing mah teu bebejeg da nginjem deui. Urang, yo, aing bayareun pan. Buat? Lah, atuh sama nginjem sagala. Selanjutnya congin dicu. Aing ka awe teh kitu, mari ka aing teu dibere. Ieu cai gede dina solokan tapi kana balong aing eueuhan. Capah dulu eta di asupan plastik. Dulu eta sikat segala. Oh, gede nama cai regreg. Oh, lagi teh jama teh nutupan. Ieu. Cek. Dulu atuh goblok sama lempang teh. Ngajong segala ka aing. Untung aing teu kana solokan. Kan edan sia teh. Goblok. Pan mana nu salah lagi ieu menerkeun cai teh. Ieu geratong di siting jalan, tengah jalan ieu pan aing kliwat ngahalangan. Bujur teh ka jalan. Si naik ka mana tuh singa? Gampangnya mah teh dulu aing mah. Geus lah mantog ieu. Ngaganggu aing, bisa digejeburkeun ku aing. Tuh beli lagi angin naon di dieu lah. Was ka ieu tong di jalan anu liwat di gerak keet. Kidonya. Tuh, bisi eta yo, lambat. Jalan Jon. Pas Sutri anyar ayo duduaan. Kemana ya? Kemana euy? Asa arek liburan teh. Ari eta saha ning apalun ka urang, tapi urang teu apal, buah-buah teh nyambungan. Ayo bade ka ditu tuh, bade ameng. Kemana ya? Geus lah, ieu ditu aya lapar. Curiga tah mah lain lapar Jon euy cai mah. Heeh, ari panganten baru sok naon teh ya? Wah. Wah, dulu eta di asupan plastik. Dulu eta sikat. Pan aing nama rusuh we. Pokona nama rusuh we, ka mana nama da rusuh. Curiga tah mah lain lapar Jon euy cai mah. Tuh pira 100 aya geran ih gowatnya 100. Aya ieu motor mah diimangan ieu teh keur ieu we keur maturan salaki di Tobong Bata. Katempuna we pieu ye. Kenapa dia ka dieu cungar-cungir gitu? Mana mah nu deket genan ngungah ngeh Ih, na iya pamang. Indung uing kita tadi di teteangan menit
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.